dituluykeun si eta mah ka mana aing teh soak atuh janari coba sasaha ngomong ka mana jaba dinu poe leungit akal sehat Kang cek akal sehat kuduna oni lumpat ka mana ka pasantren nu deukeut jaba loba jelema di pasantren nah ada kala kagirang lumpat teh buratak teh kagirang bakat soak aing geus digirang teh ya Allah pan aing teh kudu balik deui ka dinya tah akal sehat leungit mangih nu kitu mah matak lamun di alam barjah kudu kadenge sorana bakal leungit akal sehat urang ciwa asmandi bakal garelo ingat mati ingat sakit ingat saat kau sulit ingat hidup cuma satu kali berapa dosa kau buat berapa kali maksiat ingat sobat ingatlah akhirat cepat ucap astagfirullahaladzim sakali deui cepat ucap astagfirullahaladzim ya Nabi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayam di warung bijumroh nu ngajawab salam sing geura-giru umroh daun salam luhureun gantar nu ngajawab salam sing bala leunghar naon deui daun dadap luhureun odol nu teu ngajawab sing harese modal aya nu teu ngajawab balik na bebeten sih Pak Camat ngawaler henteu oh teh aya tos uih oh langsung baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jazaa. Amma ba'du wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mukramin. Para kiai, para ajengan di Ciwa Asmandi, desa Kelurahan Sukajaya, sareng nu aya di Kelurahan Singkup, palurahna duanana haladir hoyong uningan nu mana palurah ieu palurah Sukajaya. Oh mana tuh? Oh ka ditu milu uih dijak oh nganter Pak Camat tadi tuturkan bisa dipecat nu dipihormat para ustad ustazah sadaya saciwa asmandi, mudah-mudahan aranjeuna kali keluarga kali reng-rengan senantiasa diwuwuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kersana Bapak DKM anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan dipaparinan istiqomah ku Allah subhanahu wa ta'ala.
pangarsa ketua MWC NU di desa Kelurahan Sukajaya OGL MWC mah di kecamatannya Kecamatan Purbaratu nu sim kuring dipihormat sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor hadir pangarsa Kang Ipan pangarsa Mang Apung sadaya nu haladir mudah-mudahan nu hadir ayeuna sadayana ibu-ibu bapak-bapak sing kenging ilmu manfaat amin ya rabbal nu paling dibanggakeun teu aya deui iwalti muda-mudi anu tergabung dina risma teh remaja Islam Masjid Al Miftah anu aya di lingkungan Ciwaas Mandi anu ayeuna nuju ulang tahun ka-33 luar biasa. Mudah-mudahan dia muda-mudi khususna panitia menjadi sababiah ayana ya acara. Mudah-mudahan sing janten pahala nu luar biasa. Numutkeun Sayyidina Ali karamallahu wajhah man addoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasababan liqiraatihi. Nu jadi sabab kana ayatna pembacaan maulid Nabi nyaeta panitia berarti nu jadi sababiahna. Ayeuna aya acara maulidan jadi sababiahna adalah panitia. Buruhna la yakhruju minad dunya illa bil iman. Moal maut kecuali mawa iman jeung Islam. Para panitia maulid Nabi mautna husnul khotimah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nu kadua asup ka sawarga moal kudu dihisab. Tah ieu barudak krisma ka sawargana insyaallah moal make dihisab langsung ka surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu acara saterasna khususna nu dipelopori ku marurang kalih risma teras-terasan ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Abdi kantos di Ciwaas Mandi di masjidna kapungkur nuju teu viral nuju teu rame udah disebut viral ayeuna teh da pedah can eureun we kitu ti Agustus itu can eureun nepi ka ayeuna berarti nya kasebut aya peningkatan dibanding ti baheula basa diondang ka dieu eta gitu keur nu amplopna leutik teh geuning begung ayeuna mah teh geus kana YouTube atuh aya tuh tukang ieu na oge ngilu ka dieu teh teu bebeja rek ka dieu tah mangaga ieu YouTuberna ya bisi ieu di subscribe gitu tah agi kreatif loh ieu ke aya risma di ditu tadi na YouTube tah ayeuna alhamdulillah tiasa ka dieu deui ngan ayeuna mah di panggungan ge gaya luar biasa tah kitu nya ieu kahebatan marurang kalih risma mudah-mudahan sakali deui sing jadi amal ibadah berarti tos wawuh ka abdi nya urang Ciwaas Mandi aya keneh nu can wawuh kabina-bina ieu ka artis can wawuh can wawuh ya ka dia kudu wawuh heula ya teh kudu kunaon make kudu wawuh atuh tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Cihu ya. Oh dah, apunten ajengan ya dah. Ai mingguan matara nyanyi abi tara mingguan. Oh dah keur maleutik amplop lagi mingguan mah lah. Naon make kudu nyanyi segala. Mata kajengan ameh amplopna mingguan garede kemah di madrasah teh nyaranyi ento tuh kudu muktadol makom atuh abi oge di Ciwaas Mandi baheula di masjid tara nyanyi da di masjid era komo bawa keyboard mah di dieu mah bebas da di panggung kumaha oge asal tong ngomongkeun batur gitu leres henteu aya sakumaha ayeuna tadi kahoyong cenah kudu kenalan heul atuh da ai teu kenalan mah moal ujug-ujug naon moal ujug-ujug gaprek euceu oge jeung akang manya ujug-ujug naik kitu kana beuteungna nya kudu wawuh heula atuh naon sia sareuri teh heuh da ujug-ujug naik kudu wawuh heula jadi ya nepangkeun ka sarerea ya make lagu nepangkeun ge make lagu da mubalik nada dan dakwah kudu hayang wae ngalagu nepangkeun nami abdi oni sejuri gitu tuh kekarake panggih ya orang Ciwaas Mandi
saya nyerebut juri kamu balik nah. Saya adalah gue itu mah gitu tidituna si juri. Ngaran sakumaha awak lah geus tadi kayak disebutkan ngaran ngan 3 huruf ONI saja. Ya Jang Oni pokoknya mau di panggung baju na model kieu kaluhur ka handap sarua deueuh nyaruaan sementara mah. Sementara can aya nu nyaruaan awakna ponok pasti eta Jang Oni. Geus nya pokoknya di panggung di mana-mana nu kieu pokoknya mah Jang Oni ya tentu ustad-ustad dan era. Ya Jang Oni ti Gunung Gede Kawalu Tasikmalaya. Jadi orang Kawalu ieu teh. Ayeuna aya di Kecamatan Purbaratu. Engke mau balik Purbaratu diulem ka ditu ka Kawalu. Tapi sing siga Oni kieu minimal. Ulah mingguan. Aya da bagas wawuhnya ngaranna Pondok Panjang. Pondok da kumaha naonna? Awakna jangkung pondok. Nah, aing teh di mana-mana nya Mustami. Kajengan teh para roksang. Kirang jangkung atuh ece. Kajengan teh pondok penek. Beri keur leumpang eta di cenah ajengan teh nya cenah penek pisan. Kan bae cek aing teh penek ogenan aing mah payu. Cenah nanya Kang da bener atuh nu parenek mah di mana-mana ge jarara di jelema. Leres henteu sok sia ece nu nyieun kapal saha sa Indonesia. Sok Pak Habibi. Jangkung penek henteu Pak Habibi. Tah. Nu nyieun naon eta teh? Nu nyieun kapal. Tah kebenaran keur ngomongkeun kapal tah oni boga ngaran MBA tina kapal itu. Jadi kamari ece di wisuda di Malaysia. Menang gelar MBAT. MBAT Master of Business Administration. Jadi master administrasi bisnis aya. Kunaon batu ajengan bibisnisan lain bibisnisan da nuturkeun sunnah Nabi atuh. Nabi oge bisnis leres henteu. Kapan urang apal dina sejarahna Nabi Muhammad teh dagang ka negara Syam. Ari dagang ka negara Syam teh ari dagang teh bisnis leres teu. Jaban Nabi mah geus go internasional ai negara Syam teh 5 negara. Tuh dagang lagi geus lain ti dieu ka Cukurubuk Nabi mah. Tapi Gus negara Syam luar negeri Nabi Muhammad mah tuh bisnis luar biasa. Matak oni menggeluti administrasi bisnis naon sababna ameh teu tatagenan kana amplop tina pangajian. Jadi aing lamun eueuh nu ngonang ya da boga usaha ieu. Coba lamun oni teu boga usaha unggal peuting unggal poe teh meureun mana ieu teh nu ngulem teh nya eueuh wae coba sabulan eueuh nu ngulem pan bangkrut aing teh. Kamari geuning keur Covid pan riweuh ajengan panggung mah. Nu ngulem dah terjadi dah teu meunang ku pamarentah. Leres. Tah kitu carana matakna ajengan teh mikir kumaha carana ameh bisa digawe ameh bisnis ameh teu ngandalkeun kadinya. Leres teu batak oh di mah unggal pengajian datang we da teu ngarepkeun gede jeung leutikna amplop da geus puguh boga gawe ieu. Leres teu. Nah, lamun teu kitu pasti wah ieu mah leutik moal ka dieu deui aing. Leres teu. Matak oni teu punung baheula di Ciwas Mandi ka dieu deui we oni mah da teu mikir anu kararitu. Tengarepkeun karari itu da oni mah datang ka dia tengarepkeun dibere dahar kurang dia henteu matak encan nepi ka ayeuna oge da henteu ieu keun ada teu di Arab-Arab ieu nu kadua oni mah teu ngarepkeun dibere rokok henteu da teu ngarokok ngan alhamdulillah mere da yang diarah we nu mere mah balik teh jang dibikeun ka itu tuh anu ayeuna keur ngararona kade teh beuki loba nu ngararona teh da sarieun aya naon nepi sia ka dieu aya nu keketrok kana panto serba salah ayeuna mah matak ngararomong assalamualaikum tong keketrok puting di ditu aing balik ngaji di lembur rame teh balik ke jolo di lembur rame naon dina grup cenah aya nu keketrok kana panto wah diomong enggak kalaluar ada pek tetanggana ngetrok panto itu ngomong-ngomong cenah assalamualaikum kitu ngomong itu ngomong ya mudah-mudahan urang-urang Ciwas Mandi lah sing saralamet gitu ditebihkeun boa eta teh nu keur ngaronten tong sieun cok polisi cenah eta nu keur ngararonten ngonten ngetrok panto ieu tong sieun gitunya tanu sok datang na peuting oni mah da sok balik na peuting jadi apalah eueuhna naon alhamdulillah sing saralamet urang dia amin. Nah eta ti antarana boga MBA teh ngobrolkeun jeung kapal tuh Pak Habibi ge pondok bisa nyieun kapal. Pak Ustaz Jujun Junaidi ge terkenal kaditu ka dieu pan eta teh teu pati jangkung ngaranna teh naon penek eta teh leres henteu matak oni ge ayeuna penek da kitu keun we da palalinter sabab otak jeung hatena deukeut tinggal ngajengkalan
jara raditis jalma pendek mah mudah-mudahan urang dieu taturunanna sing naraon sing saroleh lain sing parenek aya nu hayang pendek turunanna uyuha sing soleh turunan ti Purbaratu turunan ti Ciwaas Mandi mudah-mudahan sing saroleh hayang boga budak soleh pasantrenkeun larepeh dan teu di pasantrenkeun teh budak kunaon teh di pasantrenkeun ngomong sieun buduk lain teu boga duit da duit mah loba sieun buduk cenah santri nambung budak nambung di pasantrenkeun da sieun buduk tong salah ece oni nguriling kieu pajujun nguriling sarua kapake ku masyarakat tah bisa kieu teh ladang masantren ladang budug atuh caliweura ladang masantren ece bisa ngaji kieu ladang budug ngan keur masantren oh kona da ujianana taroskeun ka Kang Ajengan atuh sok geura Kang Ajengan ge pade KM ge baheula da naon heula atuh masantren heula eta budug heula jadi ngarobrekeun budug eta sing malah santren ame saroleh gitu nya teu masantren oge gabungkeun di barudak remajana gabungkeun jeung risma ame saroleh amin ya robbal alamin abdi ti kawalu ieu ti Mangkubumi jadi teh sadapil nya sadapil kawalu Mangkubumi sasarengan ti 2022 kapungkur ka dieu mah nyalira teu nyana kibor ayeuna mah nyanak berarti nyana kibor mah bakal aya musikan. Nah, pertanyaanna ka ajengan ka ibu masyarakat di dieu khususna kesepuhan wios ieu teh wios mun dihurungkeun moal nanaon moal lain nyarekan moal dibaledog teu belah dinya moal panggung moal diruntuhkeun moal dibalayar ieu teh moal mun moal kabeh teh nu teu nemal ge palebah dinya mah nemal pang tarikna mun hayang buah lamun moal naon ku abi rek dihurungkeun urang ngalap berkah ayeuna bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang ngarap berkah tina aosan sholawat urang ngajemput rahmat Allah urang ngajemput syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang jadikeun wasilah disebutna tawasul urang tawasul ngadoa nama ka Allah nu ngaijabahna Gusti Allah nu ngalangkungan jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugia sadaya nu dihajatkeun ku urang sadayana khususna urang Ciwaas Mandi urang Sukajaya urang Singkup mudah-mudahan sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala amin mudah-mudahan urang dia sing paranjang yuswa mudah-mudahan sing curcor rezekina turunanana sing saroleh lemurna dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal ya risma anu ka33 ayeuna nuju ulang tahun mudah-mudahan diabadikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah amin ya robbal bihaqqis sholawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam istajib lana du'ana sallu ala nabi Muhammad دربة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله sarang-sarang assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah assalamu alaika ya rasul Allah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya rasul Allah وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك
jituki sabba li rasulillahi muhibba biradati sakanat ruhi wa jiwari di Muhammad ya qaibatu jituki sabba li rasulillahi muhibba biradati sakanat ruhi wa jiwari di Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah sareng-sareng assalam ya Nabi Allah assalam ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Mugia doa orang sadayana diijabah amin ya rabbal. Kermelongan si akang didinya kadekang aduh bener ya mah kudu tong sarare tong narunutan bahaya sih menunutan kabalo untung saat aduh ya sing kabeuli ku akang tanu disanghareupan da wari wiridan eta tuh kabeuli ku aing ya Kang ya kok nah kitu atuh da kudu bari ikhtiar berkah sholawat sing naon lah sing garade cor-cor milikna rezekina sing balaleunghar urang Ciwas mandi teh amin ya robbal. Cek belah mana ya teh eceun belah dia aya kawas di Karawang aing lieur di Karawang eta di Karawang di dieu diputer jamaah teh di dieu di hareup aya aing teh kikieu anu hayo tuh balik teh make ieu make lieur tadi dia ge kieu kudu katingali kabeh atuh nu haladir alhamdulillah teh bakat sumanget padahal mah geus tarunuh da geus parade tadi los loba tadi oge ilmu mati nu sambutan gitu geus luar biasa. Oni mah tinggal nyanyi we ya namanya tinggal nyanyi wongkol enak teh enteng pisan ngaji tong cari cing wae ai oni keur nyanyi teh narai kana panggung musim dari hari kasaha hari kabiduan menikot kieu 2000 balik we dicarekan pemajikan utaranya orang Ciwas mandi Matara Tara Kaliwat unggal Agustus itu ya teh ulang tahun saha Risma nu kasabaraha 33 jeung ulang tahun saha Nabi Muhammad aya nu ngajawab Nabi Muhammad urang dia mah sahanya kapan dia pokokna mah ya teh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dateng arti maulid nagen naon maulid teh kelahir ya geris mage kelahir jadi ya teh uang naon teh memperingati ulang tahun kelahiran saha Risma jeung Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi syukuranana ku ayana naon ieu teh pangajian ameh naon syukuran pangajian ieu Risma ameh naon tujuanana ameh besek sia heuda urang mah mikirna muludan teh nu dina otak teh naon teuh ceuk aing oge matakna aya nu nyarek ulah muludan matakna ditanyakeun ari muludan ayati Allahna ayati nabina eueuh ditanyakeun kitu da teu ngajawab naon eueuh cenah eueuh ti Allahna eueuh ti rasulna naon sababna sabab cenah eueuh besek nya Allah bagi besek da mikirna muludan teh besek wae besek jadi disebut muludan teh dina otak teh naon besek lamun balik teh mawa besek kumaha kukulutuk cenah beh nu kieu mah lain muludan nah cenah eueuh lain muludan da balikna teu moana naon ih tadi dinya mah dajan muludan kudu kituan aya teh tasyakur bi nikmah ku ayeuna Risma masih bertahan anu kasabaraha 30 alhamdulillah syukur teh naon rek nanya heula nu dasar we lah nu sok ngaraji di dieu ari ngaran syukur naon besek deui wae syukur
syukur teh sorful abdi ala jami'i ma'an amallahu bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Eta ngaran syukur, mengkolkeun segala rupa nikmat ti Gusti Allah dipengkolkeun kana kakuduan cek Gusti. Tah ieu da kahayang urang mah sare, da kahayang urang mah cicing di imah, da kahayang urang mah nyawa HP daripada ningali nu kieu, daripada ningali budak leutik ya mending kana nyawa HP. Leres henteu ceuk nafsu dipengkolkeun tah nafsu urang teh keun we da lain rek ningali nu penekna tapi rek ningali gak pangajianana. Leres henteu ngajina rek saha wae ajenganana datang we da lain rek ningali ajengan tapi rek ngaji. Leres tah kitu urang ge mingguan ge datang we da lain rek ningali ajengan yo moyo ajenganana cenah ieu cenah moal datang bagian si eta mah. Nah si eta mah berarti ngajina teh rek ningali ajengan. Leres henteu saya syukur binikmah geus dipengkolkeun kana jalan Allah luar biasa. Berarti ieu teh geus kaasup syukur nikmat, teu kupur nikmat. Risma geus jadi pelopor. Nalika ulang tahun teh dipengkolkeun kana jalan Allah nyaeta ku ngayakeun pangajian. Maka insya Allah ieu bakal diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, lamun syukur pasti ditambah. Amin ya rabbal. Leres henteu? Naon wae nu kudu disukuran, naon wae tong loba teuing tilu we lah ameh kabawa balik. Tuh besek eta mah engke eta mah nu leutik eta mah leutik. Hiji syukur kujur, dua syukur lemur, nomor katilu syukur umur. Hiji syukur kujur, dua syukur lemur, tilu syukur umur. Hiji syukur kujur, ieu awak sakujur ayeuna kudu disukuran ka Allah. Kusabab naon ieu awak sakujur ngadukung kana naon? Kana keimanan urang sadayana. Ieu leungeun daek dikepatkeun kana pangajian ayeuna. Ieu suku daek dilengkahkeun kana pangaosan ayeuna. Ieu panon daek ditingalikeun kana pangajian ayeuna. Leres? Ieu panguping daek ayeuna dikupingkeun kana pangajian. Ieu tanda syukur ka Gusti Allah. Maka anu ayeuna boga panyakit dina awakna wasilah pangajian ayeuna sing laleungit panyakitna. Sing calalager, amin. Da geus disukuran leres ka Gusti Allah Subhanahu. Nomor kadua syukur lemur. Tah ieu lemur ciwaas mandi ayeuna bakal senantiasa dijaga ku Allah, diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sabab? Sabab ya lemur geus disukuran. Mending keneh lemur anu aman, mending keneh lemur anu paburanta. Sok tingali ayeuna tuh urang Palestina bisa ngaji ngariung kawas urang kieu teu bisa. Boro-boro ngaji atuh modal ge geus hese. Sok lemur teu tenang mah ek modal ek kumaha tenang. Rek porocot bludak. Kumaha jadi morocot. Boro-boro kitu cek aing ge boro-boro di boro-boro Palestina lah tong jauh teuing. Ayeuna we urang dibere isu ninja kan teu betah hees. Leres henteu? Sieun aya nu keketrok. Tungtungna teh jadi sieun aya nu keketrok. Leres henteu? Tah dibere saeutik we gangguan geus teu tenang lemur. Ternyata ku katenangan lemur urang bisa jongjon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ku katenangan lemur urang bisa naon? Bisa jongjon usaha. Leres? Matak nu paling penting mah lemurna heula sing naon? Sing aman heula. Da Kangjeng Nabi Ibrahim ge ngadoana kitu, Rabbij'al hada baladan amina. Nu dipenta teh aminan, salamet, aman lemurna. Teu pinuh ku naon? Teror. Lemur aman urang masih ngajir nepi ka subuh ogenan hayu wae. Da moal ayana naon? Leres. Mudah-mudahan ciwas mandi sing nuluy aman. Carana mun mung aya bahaya kapan akhirnya teh salian ti ku ninja urang teh dising-sieun nanti ku BMKG cenah prediksi rek aya naon Megatras sabaraha 8, sekian geus moal bisa lompat nuker modal geus we di dinya keur modal kabayang aing lain nuker modal kabayang aing mun paipan di dieu keur naik di pamajikanna luhureun pamajikanna torojol Megatras eta kumaha sia lompatna aing kabayang neangan sarung hararese keur kitu mah da otak teh ngadadak leungit kawarasana nanti sok dada oleng sia keur manggih kareuwas mah tapi alus eta kekuatan aya dina awakna kalaluar sia lamun manggih kareuwas sok lamun keur gempa bumi urang rumah sakit keluar kabeh sok nu gering oge nu teu kuat ka mama aduh abi mah teu damang teu tiat ka manaona datang we gempa bumi mamawa naon keluar kuateun sia tah matak lamun aya nu nyeri sirah nyeri suku rek ngaji bohong eta teh
kabayang teu kuat nyeri sirah cenah nyeri suku cenah moal tiasa ngaos abi der teh aya gempa bumi keluar eta pa eta sia kuat leres teu oh rek ngaji ngadadak ngomong ieu nyeri naon nyeri suku gaduh asam urat bari teu pernah di lab ngomong asam urat boga euy torojol nu nyamper hayu cenah urang nguseup jadi moal ha jadi atuh jag-jag sia teh naudzubillahi min syukur lemur diantarana hayang salamet tina azab Allah sing syukuranana diantarana ku salat ku ibadah cek Nabi eta innal azaba la yanzilu ila qaumin fihimul musalluna moal turun adab moal jadi siksa ti Allah moal aya naon bencana ka hiji patempatan nu ada tempat-tempatan dieusian ku jalma nu tukang sarolat nu tukang aribadah mun ieu lemur hayang tetap salamet hayang dijauhkeun tina balai pinuhan masjid teh masjid Al-Miftah masjid naon ieu ngaran heueuh Al-Miftah pinuhan nu paling utama pinuhan ku barudak wara remaja masjid Al-Miftah terus pakai seragam bari salat teh coba tuh Allahu Akbar naon ieu teh risma panghareupna pan gagah jadi ayeuna teh kan jumlahna leuwih ti 50 barudak teh sok ge pinuhan masjid cukup ku barudak risma oge pinuh masjid teh kata mah ku kolot-kolot nanya sing garetol berjamaah ame salamet lemur Ciwaas mandi amin sing garetol ngaos urang Ciwaas mandi amin dipimpin ku risma ti dia amin ya robbal syukur naon eta nu kadua lemur nu katilu syukur umur ya umur risma geus 33 tahun mun ecek naon mah cek para sepuh mah geus masa naon ieu teh geus jang hareupan kana 40 geus rek kolot leres henteu begitu juga urang nu hadir ayeuna risma geus teu karasa geus 33 tahun urang anu ngeusian ieu pangajian tanya mulud kamari umur sabaraha ayeuna datang ka dieu geus mulud deui berarti syariat umur urang geus namahan deui leres nu kamari 50 tahun ayeuna mulud ayeuna geus 51 tahun nu kamari 60 tahun ayeuna geus 61 tahun nu kamari 17 tahun ayeuna geus 18 tahun leres nu genep 2 ayeuna jadi genep 3 berarti geus namahan umur syariat di hadapan Allah Subhanahu wa taala hakikatna mah ngurangan umur leres syukuran kana umur tingali ka tukang sakapeung mah da dina mobil ge aya naon aya sepion ningali ka tukang ngantong hayo wae ningali sepion jalma na mobil ningali we sapion nya tabrakan hayo we ningali ka tukang moal maju-maju sakapeung ningali sepion tapi tingali ka hareup ti hareup aya kaca nu lega tibatan sepion hartina tingali masa depan sing fokus ka masa depan sakapeung urang tingali ka tukang hartina nalika urang ulang tahun model kieu nu kudu dibaca adalah 32 tahun katukang risma seperti kumaha umur urang katukang satahun katukang siga kumaha pertanyaanana nah umur urang loba keneh dipake taat ka Allah atau loba keneh dipake maksiat ka Gusti Allah mata kabir rek nanya ya ka urang dieu lamun ayeuna Ijroil datang ka dieu ngajemput urang geus siap encan ece siap maot ayeuna henteu di mana-mana ku abdi ditanya siap maot ayeuna henteu jawabanana sepakat kabeh henteu kunaon sababna can boga naon can boga bekal sepakat can boga bekal oh barali ka ditu teh erek balotram can boga bekal cek aing teh balotram can boga bekal amal maksudna teh cek ece teh can boga bekal amal lamun geus ngobrol can boga bekal amal berarti eta teh karumasaan diri tina jero hate eta teh karumasaan diri ternyata dibaca ku sorangan loba keneh teu taatna daripada taatna loba keneh salat nu teu benerna daripada benerna loba keneh ngaji nu teu ikhlasna daripada nu ikhlasna terus berarti hitungan urang loba keneh dorakana daripada taat matakna ku aya pangajian teh diantarana keur nutup kana kasalahan urang leres henteu keur nutup dosa urang da lolobana dosa wungkul urang teh leres matakna geura tarob cenah maneh leutik-leutik ngajak tobat maneh oge can puguh bisa da lain ngomong bisa tapi urang babarengan bisi kaburu torojol saha Ijroil datang ya pamuda gerak gabung di Risma ameh ternaon ta terarahkan sebab lamun tergabung di dia wayahna we
nginum geus nginuman anu teu baralek tuh da wani nginum ieu cingali cager oning mah tuh jag-jag nginum ieu cingali ayeuna tuh bismillahirrahmanirrahim diinum lieur teu uing teu jag-jag we tuh melong ka ditu teu ngadadak lieur kana hulu tapi coba lamun nu diinum lain nu kieu sia mun lamun nginum naon aduh gara-gara sebotol minum ararapan kalau itu sakomo lamun nginum nu kitu kumaha cager moal bener ngoloyong moal bisa ajek kieu moal bisa bulak-balik kieu moal tapi lempang geus tuh gubrak kieu pan ditanya teh kunaon sia lieur aing ya penting barang obat jelemanya ya teh lieur maneh lieur nginum atuh sia teh aya cainanya aya tah hareupeun sia ngasaan aing nu kieu teu ngeunah nu kieu mah teu ngeunah ao kumaha sia lamun keur kitu Israil datang sia naudzubillahi min kurunyung Israil pan ngomongna geus teu balik da geus lieur datang ieu naon nih naon ieu nu datang ieu naon ngablegbeg ieu naon anjing anjing deketan anjing modar saya mau anjing mun teu tergabung di Risma sia kitu untungna teh araya di Risma di dieu alhamdulillah kan anger geus dikubur mah ditanya atuh masih nu kitu ge entah suka cek malaikat montong cerita mah kerliah tong ditanya atuh ngeunah cek aing pasti ditanya kumaha cek malaikat marobuka kumaha cek si eta bisa kitu ngajawab nu kitu paling ngajawabna kieu anggur merah yang selalu memabukkan diriku kuanggap belum seberapa tonjokan ku malaikat kedor ku aing ngajawab teh terbalik dor dahsyatnya goblok gitu sia geus moal barale generasi teh mun kitu wae leres henteu matak sing berkah di dieu aya Risma teh terarahkan unggal minggu ngaji unggal bulan ngaji alhamdulillah ameh teu naon tah ameh teu cilaka jaga di yaumil kiamah dieuna teh teu ngarugikeun ka urang lemur dieu leres ameh teu ngonang azab Allah Subhanahu wa taala leres yuk orang sasarengan minimal oni masuk mikirna kieu lamun keur masih teh sieun kawas bieu sieun Israil datang harita bisi aya urang dieu keresep kana muning numpakan muning kumaha lamun Israil datang urang keur numpakan muning kabayangnya viral di media sosial di TikTok tersebar di mana-mana telah numpakan muning urang Ciwaas mandi ngerakeun Desa Sukajaya, aduh, Kecamatan Purbaratu, sanu era Camat Purbaratu era, sanu era deui Lurah Sukajaya era, sanu era deui RT jeung RW Ciwaas Mandi era, sadana era ajengan nu aya di Ciwaas Mandi era, warga napaeh keur numpakan muning. Entak mikirna kitu aing, sok sieun aing keur kitu torojol Israil. Keur goreng kalakuan keur mau hayam torojol Israil naudzubillahi min sing mikirna kadinya bisi kaburu Israil geus Israil datang mah geus moal aya nu bisa ngahalangan asup ka jero kubur kabeh oge sing diajar kana di jero kubur leres aya nu jero kubur betaheun atawa hayang balik deui ka dieu betaheun atau hayang balik deui ka dieu betaheun bener betaheun dan nepi ka ayeuna teu baralik mata gitu ge barataheun nah geningan betah di alam barja gening aca rencan mari encan kadar itu ari betah mah ngomong sia osok ngaliwat ka alam barja tara aya di dia kuburan aya osok kadarinya tara osok salam tara kadinya osok dijarawab tah sia nyebut tara sia erek nanaonan atuh kadinya uluk salam ai tara dijawab mah pangna di ditah uruk salam ge pasti nu di dinya ngajal cek saha pasti ngajawab nah sia nu nanya matak nyebut tong naon cek saha cenah antep cenah aya nu ngaharewas antep tong dijarawab antep tong dijarawab rarepeh da bakal si eta ieu cenah ngajawabna oge
Lain tengah jawab dan Nabi Muhammad menyangka bohong. Nabi Muhammad leres mamin ahadin yamurru bi qabri ahil mu'mini kana yarifu fi dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tepati-pati hiji mukmin hiji jalma ngaliwat ka hiji pakuburan tuluy eta wawuheun kanu di jero kuburan tuluy ngucapkeun salam assalamualaikum ya ahlad diyar, kecuali eta anu di jero kubur wawuheun deui kanu eta ngaliwat jua radda alaihi salam jeung ngajawab kana salamna. Tetep da si eta mah teu percaya dah, teu pernah ngadenge aing nu di alam barzah ngomong ngajawab salam, cek aing teh hayang gitu kadenge ku sia. Hayang kadenge teh kumaneh? Nu di alam barzah ngajawab. Kebayang ucul keur nya assalamualaikum ya ahlad diyar, cek urang dinya teh waalaikumsalam. Arerek kadinya deui euy. Cek aing teh boro-boro erek harita ge pingsan di dinya keneh. Ingat-ingat ke subuh we geuning aing molor di dieu tah da peuting anu ngajawab. Leuheung ngajawab bungkul nyorang di usapan mati luhur. Bade ayeuna. Siai. Sleungit akal sehat teh lamun ngadenge sora kitu mah. Geus lain batur onit aing pernah ngadenge nu kitu. Oh ke di pasantren eta di Ciamis. Harita di dinya teh bulan Ramadan. Ramadan teh di ditu mah mun salat witir teh bada ieu geus janari jam 3. Tarak salat witir santri teh. Ngaji heula atau ngaji nepi ka jam 12 tuluy sare dari oni ka berangan gitu nya kuduna geus witir ka masjid dari oni masih kene sare dihudangkeun baturan cenah kan cenah itu geus ka masjid cenah akan teh sarolat santri sarolat cenah ka masjid aduh uring can wudu pas rek wudu di dinya beak caina untuk kudu kagirang ka ditu ai di ditu teh sawah kebon tangkal naon tangkal bararadag aya cai kakarak di ditu tah aing teh kudu ka ditu maksakeun da moal bisa ka masjid. Ler teh kaditu di jalan di tengah jalan da aya nu nurutan akang. Cek akang teh salat. Nah, da aya nu ngomong gigireun pisan. Dina rungkun ditinggal ku aing teh salat. Dituluykeun si eta mah ka mana? Aing teh soak atuh. Atuh janari coba we sasaha ngomong ka mana? Jabadi nu poe. Leungit akal sehat Kang. Cek akal sehat kuduna oni lumpat ka mana? Ka pasantren nu deukeut. Jabal loba jelema di pasantren. Nah, hadakala kagirang lumpat teh. Burotok teh kagirang bakat soak aing. Aing geus digirang teh, ya Allah, pan aing teh kudu balik deui ka dinya. Tah akal sehat leungit mangih nu kitu mah. Mata lamun di alam barzah kudu kadenge sorana, bakal leungit akal sehat urang ciwa asmandi, bakal garelo. Teu gelo kumaha teh ngadorong mie ayam aya nu naon aya nu keur disiksa di alam barzah aduh Gusti mau jadi dagang mie ayam lagi mending ka masjid Gusti astagfirullahaladzim leres teh moal bisa dahar moal bisa amal bisa sare lamun nu di alam barzah ku Allah didangukeun suantana kana cepil urang sadayana Allah mah uninga bahwa umatna anu makhlukna nu aya di dunia khususna jelema moal bisa aktivitas di alam dunia lamun sora-sora gaib eta ditepikeun kana ceulikna leres teh. Mata kurang jongjon ayeuna ogenan kieu da teu kadarenge ieu nu maca tasbih nya tatangkalan teu kadenge anu disiksa di alam barzah teu kagorowok teu kadenge ku urang sadayana matak aman urang teh sararante we ngebul teu apa eta teh di sisi mah keur disiksa komo isuk-isuk ceu salah kieu ceu sok itu memeh gawe teh kararieu yang hareupan kopi osok ditajong ku tara osok ditajong tara aya nu osok nyiniran ka salaki nu sok itu aya di dia dengekeun kana sok nyiniran salaki nu sok ngopi jeung udud isuk-isuk dengekeun ceu salaki urang satengah genep ninyu kopi jeung rokok ceu gegero ceu nyeu ceu sasapu jeung ngepel di siniran ku cenah raosnya ngopi bari keur ngepel teh maksudna mah nyiniran cek aing mah bantuan repe tong di siniran salaki kitu mah antep sing tenangeun ngopi sing tenangeun ngaroko naon sababna ngopi jeung ngarokona satengah jam paling lila bener teu jam genep di ka 7 ai setengah 7 ka mana ini gawe balik jam 4 sabaraha jam eta gawena kurang leuwih 8 jam bener teu ari ngopina sabaraha menit 30 menit eta teh keur ngumpulkeun tanaga ame boga tanaga da geus di ditu mah moal kaburu ngopi moal kaburu ngarokok da ditinggalikeun ku saha ku manor teu tenang di ditu mah ngopina iwati tenang ngopi tadi imah tong sok dialusir kun jadi pamajikan antep eta teh keur ngumpulkeun tanaga naon sababna loba keneh gawena daripada ngarokok jeung ngopina
Terus arepeh tuh awewe kabeh. Hidup tukang ngarokok. Asa didukung ku ai. Tuh cenah fakta itu. Sok loba kene gawenan daripada kitu keun. Kakarak lamun ngarokok jeung ngopi wae ti isuk di jam 10 beurang, tajong nu kitu mah. Pengangguran ber. Daerah saja, ayo maksudnya oni nginget-nginget karena umur orang sadayana beki dia beki kolot kuduna beki getol ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ayana ulang tahun ngingetan karena umur orang ayeuna mah geura naonkeun geura jalankeun umur orang sing barokah ditungtung sing loba ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala leutikan maksiat jauhkeun maksiat sing inget Ijrail bisi datang ayeuna ka urang sadayana diajarkeun aya di alam barjah urang ge bakal kadinya maka urang ayeuna lobakeun amal ibadah di hadapan Allah subhanahu. Satu buah syair untuk Anda untuk direnungkan. Dengarlah hai sobat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Sarang ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim sekali deui. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan urang di ujung hayatna husnul khotimah, amin. Hoyong husnul khotimah di antara tanda nate maotna keur ngaji. Keur ngalagu ari ngalaguna alus mah seperti bieu maot husnul khotimah. Bae nya mau balikna paeh ayeuna. Lamun mau balikna paeh ayeuna taranggung jawab ieu urang ciwas mandi. Sing paranjang umur. Amin ya robbal. Tak kitu euceuk. Lagu saha nu bieu teh? Lagu Wali. Sabaraha ngonang Wali ka Ciwas Mandi.
jual heula taneuh geus we lah nu leutik ti Gunung Gede di Kawalu keun we teu pati hade mah teu lain artis atuh ya lumayan we kitu nya tamat teuing eueuh terus aja mudah-mudahan sing nu dilagukeun sing aya manfaatna jadi panginget ka urang sadayana loba ibadah jauhan maksiat terus saeutik we da urang keur ngeureuyeuh hayang husnul khotimah tungtungna amin ya rabbal alamin. Ayeuna teh peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leres. Pertanyaan ka urang dieu, saha anu diperingati teh? Kangjeng Nabi Muhammad jeung saha? Nah, rarepe teh. Jeung Risma. Nu diperingati ayeuna teh Nabi Muhammad jeung saha? Jeung Risma bungkul. Ari bapak? Ari Eca? Moal diperingati. Alim diperingati dah mun ditanya saha nu diperingati jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung saha jeung urang kabeh sabab urang nu jadi umatna na teu hayang ngaran urang kawas Nabi diinget-inget teh peringati teh inget-inget kapanan setiap tempat ayeuna keur ngemut-ngemut jenengan Nabi Muhammad di mana ieu teh Nabi Muhammad teras disebatan di mana-mana. Pertanyaanna ari urang nu jadi umatna ye ngaran Oni erek diinget-inget moal sabada Oni eueuh. Usia meuni hayang puas ka aing teh tuh. Cacak ajengan Oni moal diinget-inget komo maneh atuh. Ngaran urang erek kawas Nabi kieu di kieu diinget-inget ku batur. Pangna Nabi Muhammad diinget-inget jenenganana sabab Nabi Muhammad mah boga akhlak anu luar biasa. Ari urang nu jadi umatna akhlak urang kumaha? Leres henteu kunaon pangna Nabi diperingati ari urang can puguh diperingati sabab Nabi Muhammad boga kaistimewaan mana kaistimewaan Nabi Muhammad sam'uhu yasma'u sarira qalami basaruhu ila sab'i tibaki sakib qadamahu qabalahumal ba'iru astaqahu minal mihani wan nawaib amana bihi dabu wa salamat alil asjar wa khatabatul ahjar wa hanna ilaihi jid'u hanina hazinin adib ya Daud tadaru barakatuh ma fil mata'imi wal masyarib qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib eta tah pangna Nabi diinget-inget urang sing kitu sing nyontok ka Nabi na Nabi teh aya contoh uswatun hasanah di Nabi leres henteu di antarana sam'uhu yasma'u saril qalam basaruhu ila sab'i tibaki sakib Nabi Muhammad mah paningalna nepi kana naon kana langit 7 pangdanguna dugi kana gerak kolamna Allah subhanahu wa ta'ala hartina paningali jeung pangdangu Nabi Muhammad dugi ka masa depan ari paningal urang jeung panguping urang erek bisa nepi ka masa depan moal geus bisa acan ayeuna paningal jeung panguping urang kunaon pangdangu jeung paningal Nabi bisa tembus ke masa depan sabab paningali jeung pandangu Nabi teu pernah ditinggalikeun jeung teu pernah didangukeun kana panyarek Allah ari paningal jeung pangdangu urang loba keneh ditinggalikeun kana panyarek Allah atawa loba keneh ditinggalikeun jeung didengikeun kana panitah Allah lolobana paningali pangdenge urang dinaonkeun ditinggalikeun jeung didengikeun kana panyarek Gusti rebing celi lamun ngadenge naon rebing heueuh bener rebing celi lamun ngadenge bansos cair rebing celi teh cair cenah bansos cenah cair cenah carana cair 600 atuh mal gawe euy 2 poe mayan siapa boga cair ti pamarentah teh pake arulin atuh teh lain pake meuli beas raja diberi beas dijual beas dan ceda beas tak ceda butut atau uyuhan diberi atuh urang dia kabar lagi bansos aya nu teu kabere mempeng aya lurahna tadi deuh anu mempeng aya RT na aya keneh nu teu kabere nyeri hate teh lamun teu kabere nyeri hate hayang kabere ek dibere amalan ku ani hayang kabere didoakeun ya hayang kabere urang dia hayang siap nu hayang kabere sok nyeri hate lamun teu kabere didoakeun mudah-mudahan miskina saumur hirup nah hari nanirma bansos nu beunghar nu miskin lamun saya eta ngarepkeun hayang meunang berarti hayang miskin atuh cek Allah teh catet malaikat hayang miskin saya teh urang ngadoa agnini beungharkeun Gusti beungharkeun abdi Gusti torojol RT
cek kumaha data cek kalebetna bade miskin atau aduh abi mah jalmi teu gaduh nya heueuh tuh kumaneh lagi disebut teu boga asupkan hatena teu boga catat calon catat sia mah teu boga sia saumur hirup miskin naudzubillah sing tarbiyah alus mah ulah aya bansos alus nama ameh mandiri urang teh bener teu pomo eta nu narima bansos make ngomong segala loba hutang pamarentah teh hutang na itu di dia jelema lahir geus boga hutang cenah lamun ngomong kitu eta bansos tong ditarima atuh gunukeun bikeun deui ka RT Pak RT punten ieu teh nagara teh loba hutang ieu we urang kumpulkeun deui urang kumpulkeun pasikeun ka Pak Presiden sina naur hutang we sama ari ka pamarentah moyok loba hutang ari bansos ditarima well bener teh cai teh sing salukuran ya teh urang boga pamarentah bagar di barere kari cicing kari daek ngantri untung aing mah teu boga aing ngantri kos ece bener matak dicatat bala leunghar babari milik anu teu ngarepkeun bansos mah amin gitu berarti lamun teu kabagi berarti beung amin gitu kalau sok nyarekan wae ka RT teh karunya RT teh hayang sare dah hayang dahar ngeunah kumaha geus kabanci bancos aduh gandeng ceuli teh cenah abang dulur nanya euy meunang eta teh cek tatangga nu teu meunang pas dulurna teu meunang tatangga nu meunangna teh kumaha cek dulurna cing aing heula atuh dulurna sia serba salah jadi RT teh mentak numpang sobarna mah eueuh salian ti ajengan teh RT sing kasalurga tah RT teh berat hirupna teu cobaanna luar biasa taya maksudna Nabi Muhammad pangna diinget-inget namina sabab paningali jeung pangdanguna kana panitah Allah ditinggalikeunana ieu panon urang ieu panon Nabi mah soca Nabi mah ditinggalikeunna kana ayat-ayat Allah leres kana firman-firman Allah ari soca urang loba keneh ditinggalikeun kana Quran loba keneh ditinggalikeun kana HP terus eta mah geus teu kudu mikir ngajawabna oge unggal poe teh da scroll TikTok lain scroll Quran scroll kieu matak budak ece ge ka karakter geus kieu nepi ka budak mah HS lagi kieu naon eta teh nepi ka bawah modal nepi ka bawah sares nepi ka ngimpi kieu pinahkeun cinta siapa da apal nih mas cinta salaki batut rindu siapa Ika salaki sorangan mah teu hayang neuleuh kararitusnya pinahkeun deui ganti deui laguna teh kini ku sadar sekop cintaku ini tak berarti untuk apa pinahkeun deui pas nu dipinahkeun teh bagian budak leutik mammo checklist ka pizza nepa susnik parasa mau telu kanyi karik suit tajki unyik blisak yes li ultra yeci umer payetsa soser nyemye sete karik kituan gawe teh lain muka Quran mah siapa non urang teh beak ningali nu kitu bener teh oni mah teu ngomong panon bapak teu ngomong panon ibu henteu panon urang ai urang mah kabeh sok siada fakta eta mata tong aneh ayeuna mah loba Qur'ana tapi saeutik nu macana beda jeung baheula keur waktu ngahejah saeutik keneh Qur'ana tapi loba nu macana hiji ge baheula mah kutiluan ayeuna mah tilu Quran teu kasanghareupan ngabugrug we di mana di masjid ngabugrug we di luhur naon lomari tas yang ngeraku tapi oca alhamdulillah ya keneh nini anu getol maca Quran aya nepi ka Quran teh geus hideug garaling geuning tungtung nate eta teh matak loba dibuka beda jeung Quran urang bodas we semu belewuk pas dibuka muka jeung jilidna da si eta mah buka Quran teh satahun sakali Ramadan heueuh tuh sia sarua geuningan
bener sarua di mana-mana eta ogena dipentak ku budakna mamah gaduk Quran teu aya teh cenah luhureun lomari tuh di ditu ting belah mana poho deui kana Quran unana sok cenah teh ngarek ngolong atuh cenah neng nenangan Quran wae ge pan aya tugas di sakola rajin teh maca Quran aya tugas di mana leres teu gara tingalikeun balikeun deui kana kebiasaan kolot urang sadayana ieu panon lobakeun kana maca Al-Qur'an sing bengras kana naon kana tempat pengajian lamun jalma geus panonna bengras kana pengajian ieu na pangdengeun geus bengras kana pengajian pengumuman pengajian tuluy nepi ka datang berarti eta jalma panonna geus tembus kana alam masa depan naon sababna sabab maca Quran adalah masa depan naon mun urang maca Quran buruhna engke di akhirat leres lamun urang init ka pengajian berarti soca urang geus tembus kana masa depan da init ka pengajian lain hayang beunghar lain hayang nanaon init ka pengajian teh hayang menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala kan dibikeuna eta mah engke di akhirat di surga Allah hayang naon hayang bagja urang teh di akhirat tah eta teh berarti panon urang geus tembus kana alam masa depan terus urang sarerea alhamdulillah ya umat Nabi Muhammad ya socana geus tembus kana alam masa depan da ieu nu datang ka dieu ge geus paham bahwa ieu teh pi masa depaneun pi kahareupeun hartina di alam barzah teh bakal manggih pahala ladang tina ngaji ayeuna amin qadamahu qabalahumal ba'iru fazala mastaqahu minal mihani wan nawaib amana bihi dobu wa salamat alaihil azjar wa khotobatul ahjar wa hanna ilaihil jid'u hanina hazini nadib pangna Nabi Muhammad diperingati teh sabab Nabi Muhammad nu iman ka Nabi Muhammad mah tuh geuning lain manusia wungkul nu iman teh geuningan tuh onta iman ka Nabi Muhammad tuh tatangkalan uluk salam ka Nabi Muhammad tuh batu oge ngajak ngobrol ka Nabi Muhammad tuh onta ceurik ngabangingik hayang disambat ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun naon eta Nabi Muhammad kalau jadi umatna ngajarkeun sing gede kanyaah ka papada makhluk Allah Subhanahu wa taala geus teu sebatas manusia deui Nabi Muhammad mengajarkeunana matak pantes dina Al-Qur'an Allah ngadawuhkeunana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin anjeun teh diutus pikeun jadi rahmat pikeun sakabeh alam lain hungkul keur mukmin hungkul lain hungkul keur manusia hungkul tapi pikeun sakabeh alam maka terkenal gede kanyaahna Nabi Muhammad boro-boro ka manusia kasat oge nyaah Nabi Muhammad mah sok panggih jeung ucing Nabi Muhammad mau ucing kulem dina naon sare dina jubah Nabi Muhammad lain ucing nu dialungkeun tapi jubah nu diteuk-teuk coba lamun ucing datang ka imah urang komo heesna dina spray anu erek dipake malam jumaahan sok syarek di kumaha eta ucing urang tuh coy engge dibabet eta akhlak Nabi Muhammad eta teh kudu nyung ucing ka imah urang kurang di kumaha dibabet nu dicokot naha hulu jair nu dicokot naha daging atau dicokot teh sapu nyerek mata kucing di urang mah balalangsak bargung barudug jeung lolobanan kucing teu ngarkalongeun unggal pang ya tuh langsung kieu tuh urang teh ya tuh kucing teh soakeun mata kucing mah kararieu tadi tak ucing teh kunaon ucing kitu keur neangan jalan aing kabur ka mana ye sabab apa ya si ece ieu mah pasti nyokot sapu lain kalah nyokot bebeda anu nyokot dahareuna asup ka jero teh ucing teh teu naon kana ieu teh kana suku teh ngagalentoran bener teh geus apaleun si masok mere tapi lamun panggih jeung ece nu tara mere nu beungis teh geus nyiapkeun sapuna geus apal nya nyokot sapuna ge di mana da ucing pasti datang kadinya ngeong pasti nyokot sia ucing diberi kucing nya tuh tengar kalongeun ucing padahal mah ucing datang kadinya teh ngadoa heula ka Allah ya Allah abi lapar tuh ka ditu jeung ini di ditu tuh aya daging di ditu tuh cenah keur syukuran pasti cenah aya nu hanyir-hanyir jeung ka ditu pas ini ka ditu diberi ku urang bari lumpat Gusti kalah diberi karunya ucingnya jantung tak orang mengaku umat Nabi Muhammad ganti contohan ku Nabi Muhammad sing nyaah ka sasatuan der urang mah aya ucing dibaberi aya hayam modal dina naon dina telas wah beak karep ngomongna oge nya dibenturnya ngomong ka mana karep satu nu boga hayam teh ieu teh dasar hayam teh nyakola sia atuh make diomongkeun hayam teh nyakola geus puguh apal eueuh sakolana eta ucing eta hayam modal di dinya teh syariatna mah heueuh pika keheuleuh tapi hakikatna mah tetep pahala keur urang teh leres ente sok ari ti kota kucing dagi eta teh najis naon eta mutawasitoh kan apal meureun cara ngumahna sok urang teh ngaji sapina ngapoe tapi teu diamalkeun naon sababna da eueuh ti kotokna kunaon ti kotokna eueuh da unggal aya kadinya hayamna diberi
jadi rek kesempatan modal kumaha tuh sok sia da kudu nama nuhun urang teh ka hayam tukang modal dina teras teh ngan ieu ya dengekeun kana boga hayam aya nu boga hayam di dia tong sok dikencarkeun jauh-jauh teuing atuh ieu mah di imah teh di paraban cenah kegewa cenah balik mah telihna pinuh sia teh ari pas mencit ku sorangan aing mah aneh ya dengekeun lamun pas mencit teh ngan saha wae anu terasna kapodolan cina bener ya teh sok sia sing kabagian ping-ping na eta sok kapodolan teh oh tidak aing mah ngurus henteu maraban henteu kapodolan unggal poe ari pas mayor teu kabagian cek teu boga hayam teh kaset sanes teu hoyong kanang di kanangan da teu gaduh tempat kanggo nganang-nganana matak dikencarkeun we cenah mere pahala we keur tatangga dalam mun eueuh hayam moal boga pahala ngumah tai hayam komo mun aya anjing ka dieu mun aya anjing rek di kumaha ka dieu terus aya di baraledog wae anjing teh ece salah anjing naon sih ya salah anjing ka ece naon najis anjing teh ceuk naon eta teh najis teh cek fikih lid aya aturanana najis mugoladoh lamun keun aku najis mugoladoh di kumaha sabaraha kali 7 kali nusa kali make naon make tanah erek diamalkeun moal pernah ngamalkeun lamun anjingna eueuh sabari anjing eta dibeberik ari anjing nu di imah gogogan wae diarantep bener selalu ngagogog wae najis teh sebatas pikih hungkul tong nepi ka poho eta teh makhluk Gusti oh cenah ajengan nitah ngurus anjing saha nu ngomong nitah ngurus anjing bisi aya anjing ka dia ulah dendam-dendam teh teu boga dosa jeung anjing atuh teu boga urusan nah anjing mah ngaliwat ka dinya bari teu apaleun atuh teu apaleun teu meunang ngaliwat ka di imah Islam mungkul sugan anjing teu apaleun wah ieu mah muslim euy ulah ka dieu sudah teu apaleun atuh nya pokona mah hayang jalana ka dinya ya ka dinya we ngaliwat bener sugan diri itu teh apal di dia pelangna di dia mah muslim mungkul teh kenging ka dia anjing leres teh cek kitu atuh sok ngamusuh mun aya teh pipahalaeun eta teh najis mugolad lamun dibersihan kurang bawa-bawa geuning bawa-bawa urang teh bakal asup surga teh gara-gara ngumah najis eta dalila ngumahna prosesna oge leres kitu tong ngamusuh jeung makhluk Gusti Allah anu sejen eta teh titipan ti Gusti Allah kucing titipan ti Allah hayam titipan ti Allah tatangkalan tumbuh-tumbuhan sekitar urang titipan ti Allah tugas manusia mi kanyaahna sing gede kanyaahna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong sak petik-petikna kana tatangkalan lamun rek metik bebeja heula kana bogana sanu bogana Gusti Allah bismillah da eta tangkal teh nu dipetik kurang misalkeun ana pucuk sampeu ari pucuk sampeu langsung gede atawa leutik heula leutik heula tuluy gede ari leutik tina gede tanaon tandana hirup aya nu hirup aya nyawaan aya setiap nu nyawaan diteuk-teuk dipotong ke nyerieun moal ngajerit hakikat mah ngan moal kadenge ku urang sugan wae au tuh aing teh moal daek metikna oge komo ngadaharna lamun unggal dipetik aw-awan pada moal kadenge ngan pasti nyerieun matak bebeja heula kanu bogana bismillah heg tuluykeun dikirna sabab eta teh keur dalikir ka Allah tugas urang anu metikna wayahna tuluykeun dikirna tugas urang anu mencitna mencit hayam mencit domba tuluykeun dikirna sabab eta keur dalikir ka Allah ayeuna dipegatkeun ku urang dikirna tuluykeun dikirna bisi ayeuna peuting ayeuna aya daging hayam dina dahareun urang sarerea wayahna sabada dahar sing dalikir sing areling ka Allah subhanahu wa taala leres tah eta Nabi Muhammad jadi contoh keur urang sing nyaah ka papada makhluk Gusti teraskeun paling utama tah qalbuhu la yaqulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami murakib Nabi Muhammad mah pangna diperingati sabab manahna teu pernah liren-liren putus-putus jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala salawasna abadi nu de aya dina manah Nabi Muhammad adalah Allah teu aya salian ti Gusti Allah pertanyaanana ari dina hate urang aya keneh dunya daripada Allahna aya keneh dunyana atawa Allahna gede keneh dunyana atawa Allahna nu keur salat kuduna eling ka Allah atawa kana HP eling keneh ka Allah atawa kana barang anu leungit sok keur salat oni salat Allahu Akbar nyagapan pesak ya Allah amplop di mana
Ciwas mandi tadi di barudak Risma di mana? Pohon apa gitu? Bawa-bawa dina calana euy. Allahu Akbar. Eueuh atuh. Sajauh-jauh aing keur peura ge maksakeun. Sami Allahu liman hamidahnya di saha atuh mikeunanya. Cek aing maka aingkeun we langsung atuh. Allahu Akbar sujud. Gusti kaki boriskeun kitu leuheung lamun kasih etakeun euy. Allahu Akbar atahiyat aing lamun kasupirkeun geus we parah euy. Nepi ka assalamualaikum aing di mana amplop Gusti. Coba salat nu kitu. Pantes teu salat umat Nabi Muhammad pantes henteu? Nepi moal salat nu kitu. Leres teu? Da eta kolbu hate nu penting mah. Erek cicing di sawah mangga, erek ulin di pasar mangga, nu penting mah hatena tuluy di Allah. Leres? Urang usahakeun hatena sing loba muntang ka Allah. Pertanyaan kunaon atuh hate urang teu kawas Nabi? Kunaon atuh hate urang loba keneh kaeling kana dunyana daripada ka Allahna? Sabab hate urang dipinuhan ku panyakit hate. Panyakit naon? Ujub, ria, takabur. Di antarana ujub ngarasa naon? Ngarasa aheng ku dirina sorangan, ijabul mar'i binafsi, ngarasa aneh ku kalakuan sorangan, asa pang tukang ibadahna. Dibenerkeun ku sorangan bahwa salamur ciwas mandi anu panggetolna salat, panggetolna ngaji, panggetolna ibadah, panglobana sedekah adalah uing. Ta eta teh ujub, aneh ku diri sorangan. Aya disebut ria. Naon ria? Ayyamalal qurbata liyarahun nas. Amal ibadah hayang pamunten ti manusia lain pamunten ti Allah. Eta teh jalma nu sok ria, eta teh geus ngahina ka Allah. Mun kudu dijawab mah ku Allah. Nah anjeun teh atuh teu cukup dipeunteun ku kami, nah teu cukup dituliskeun amal hade ku kami, hayang keneh pamunten ti manusia, hayang keneh pamunten ti makhluk, anjeun teh teu cukup ka kami. Padahal mah kami nu boga sagalana. Nah hayang peunteun keneh ti jalma. Terus nyeri hate eta jalma lamun teu disebut ngaranna. Lamun teu disebut ahli sedekah nyeri hate eta jalma, lamun teu disebut Pak Haji nyeri hate eta jalma. Leres henteu? Lamun teu disebut pangdae kanana nyeri hate eta jelema. Jalma riya mah bakal nyeri hate nalika teu dipuji-puji. Jeung amal ibadahna hayang wae kapuj. Nauzubillahi min. Geuning cenah wani cenah eta aya dina YouTube, di YouTube-keun cenah ngajina hayang kapuji berarti urusan eta mah da urusan hate. Ieu mah syiarullah, syiar agama Allah. Daripada YouTube dieusian kudu ngagarewol wae, mending dieusian kudu ngararaji. Terus daripada Facebook dieusian wae kudu jaroget wae, eusian kudu ngararaji. Terus ayeuna siaran langsung ka Risma, bakal loba nu ningali teh. Tuh cenah tingali cenah Pak kawas pamuda pamudi nu aya di mana? Di Ciwas Mandi. Tuh geuningan garetol kana ngararaji. Tuh terkenal Ciwas Mandi ku ngajina. Terus remaja masjidna ku ngajina sabab diupload kana media sosial. Terus henteu? Nah, kitu ti antara kamanfaatan ieu pangajian teh. Leres. Hate sing loba eling ka Gusti jauhkeun tina sifat-sifat goreng wae dina hate. Komo sifat takabur. Naon takabur? Batrul haqi wa gomtun nas. Embung diajak hade hayang ngalakukeun kagorengan wae, nolak kana kahadean. Wa gomtun nas jeung resep ngarendahkeun batur asa aing pang solehna, asa aing pang beungharna, asa aing pang bogana. Padahal pinter anjeun lain pinter nu sajati, pinter anjeun mah dipinterkeun ku Allah. Ilmu mah anjeun teu boga asal lagi datang ka dunia teh tebawana naon. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kaluar ti jero beuteung urang teu bawana naon, teu apal naon. Ayeuna urang geus boga ilmu. Berarti eta lain ilmu urang, hakikatna mah ilmu pamere ti Gusti, ilmu amanah ti Gusti. Harta urang dah teu boga harta asal ge teu bawana naon. Ayeuna urang ujug-ujug boga harta. Eta harta teh adalah titipan ti Gusti anu bakal suatu saat dipenta pertanggungan jawab ku Allah Subhanahu wa taala. Leres? Leres? Jalma takabur lain ulah boga harta, lain ulah boga jabatan, lain ulah boga ilmu, tapi sing inget harta, ilmu, jabatan eta titipan ti Gusti Allah. Urang ulah ngarasa bangga, ulah sombong nepi ka mung akur jeung tatangga ku sabab urang asa boga ilmu, ku sabab urang asa loba harta, nepi ka tatangga oge ngarendahkeun. Nauzubillahi min. Sing inget kana asal datang urang ti mana. Ari urang dieu dijieuna tina batu atau tina cai? Tina batu, tina cai. Cai naon? Cai mani, pikaresepen pikageleheun. Lamun didagangkeun payu moal. Bade didagangkeun payu moal. Barade cimani pade KM. Bade dipeser. Gratis saemer. Gratis ya mah gratis bade. Kunaon make moal? Geuleuh.
sing ingat ya orang diciptakan cek nurang dia tina asal cai nu pikagelehen mata hirup nepi ka ayeuna kalakuan tong sok pikageleh sing rumasa tina pikagelehen cing ayeuna teh sing jadi jalma anu bener sing jadi mani anu pikaresepeun terus nalikan ningali barudak Risma keur ngayakeun pangajian mani balageur tah ieu teh cimani nu balalager mani saroleh ieu barudak Risma tah ieu mani anu saroleh leres lamun urang kadatangan sifat sombong dina hate mung akur jeung batur sing inget kana asal kita itu berasal dari setetes air hina. Sombong pada sesama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah engkau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Duh, tepuk tangan itu. Kang nunutan deh Kang. Hari uang bisa yang dicungkel soalnya ayah pernah nakor sih kieu tanahnya kieu na. Mau balik di luhur sih kieu meureunan. Nunutan saeutik kubrak.
Ki Aki. Teraskan. Wios ya teh, wios. Moal capek moal. Saha nu capek saha? Wios aing capek wios. Karunya teu karunya euy. Nu karunya. Ngagorentel ge kadinya beureun bae. Seuri viral atau ame viral da nu keur pariral ajengan teh. Aya nu dadapangan di. Aya nu totojer. Wel-welan. Kan bae nu penting mah ngararaj. Terus henteu kan atuh kumaha carana meh diulem deui kumaha we. An oni mah mau jungkir balik ka aing bisa disangarongeng monyet. Cehep ya na geus muludan diperingati teh saha? Kangjeng Nabi Muhammad jeung saha? Urang sadayana nu hadir ngaran urang mudah-mudahan sing diinget-inget ku generasi urang sadayana. Amin. Ya Rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, ayeuna urang acara muludan, amal naon nu geus dilakukeun ku urang dina selama muludan? Kabiasaan naon atuh nalika muludan sok diayakeun ku urang sadayana, urang sok kumaha lamun muludan? Hiji loba macakeun sholawat. Nomor kedua ngalobakeun maca muludan, maca deba, maca albar janji. Leres. Di dieu osok diaraos tara. Osok diaraos tara. Ngarti henteu? Henteu. Aya nu ngomong, maneh cenah maca muludan ngarti henteu? Henteu. Kaos monyet ngagugulung kalapa atuh. Cai teh bae we. Nah cenah mah bae. Tepati-pati monyet ngagugulung kalapa kecuali eta monyet apaleun di jero kalapa aya daging. Terus henteu? Mun monyet ngagugulung batu heueuh. Teh gulung kalapa apaleun di jerona aya nu amis. Tah ye ge urang dia ge teu ngarti nu dibacana, cukup nu ngartina ajenganana. Dibejakeun ku ajengan. Ye lamun anjeun maca ye di dieu teh jero teh aya ajrun azimun, aya pahala nu luar biasa gedena. Matak dibaraca narurut ka ajengan urang dieu mah. Terus henteu? Pan aya dina kitab Bugiyah atuh dijelaskeun di dinya. Man warraha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarihahu faka'annama zarahu wa man zarahu faqad istaujaba ridwanallah. Sing sajalma anu nulis kana biografi seorang mukmin ditulis teh mimiti lahirna nepi ka maotna seorang mukmin komo ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eta jalma seolah-olah keur ngahirupkeun deui kanu ditulisna. Sok lamun urang nulis atau nulis sahawe, nulis kabogoh urang we nu geus maot kulit ditulis deui sejarahna dina diare urang sadayana. Dina buku diari urang tuntuna teh inget deui asa hirup deui si eta teh. Leres henteu? Tuluy urang pada maca wungkul atuh da teu nulis kana deba, maca wungkul wa man qara'a tarihahu. Sing sajalma nu macana pakaan nama zarahu, seolah-olah eta jalma keur ziarah kanu ditulisna. Wa man zarahu faqad istaujaba ridwanallah. Sing sajalma anu jarah ka makomna, saha eta jalma bakal menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mun disimpulkan mah jalma nu maca albar janji, jalma nu maca mirqatul mahabbah, jalma nu maca deba, maka eta jalma wajib kenging ridho Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Aya teu manfaatna maca deba. Di dieu lamun maca deba osok mara alamun muludan, osok marawat tumpeng tara. Osok mawa dahareun, aya nu mawa naon, aya nu mawa bala-bala, aya nu mawa kue, aya nu mawa bolu, aya nu mawa bugis, aya nu mawa sangu koneng, sangu bodas, sangu nyungcung, dibawa kabeh ka madrasah dan dititah ku ajengan. Leres? Kunaon pangna dibawa ke tempat muludan? Ameh naon? Ameh barokah, cek saha ameh barokah? Dah ayeuna ye kunaon pangna repeh, lamun repeh kuani rek dituluykeun ngajina. Ari ngajawab mah berarti geus apaleun. Cek kunaon eta sangu nu dibawa, bolu nu dibawa, bugis nu dibawa disebutna berkat. Ai berkat teh tina barokah. Eta dahareun teh dahareun barokah. Ceuk saha? Ceuk ajengan. Ajengan ceuk saha? Ceuk dina kitab para ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi tos ngadawuhkeun, ma min syahsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhara minal ma'kulati illa dhaharat fihil barakah. Tepati-pati hiji jalma macakeun kana muludanna dibacakeun kana uyahna, dibacakeun deui kana sanguna, dibacakeun au syai'in akhara minal ma'kulat, didaharkeun dibacakeun kana dahareun nu aya dina sekitar muludan illa dhaharat fihil barakah, kecuali eta status dahareun berubah tina dahareun biasa jadi dahareun barokah. Dirinya Imam Fakhruddin Ar-Razi dina kitabna akan ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Leres henteu? Jalma maca muludan kana dahareun eta dahareun jadi barokah. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi eta dahareun moal cicing dina tempat
dina tempat beteng urang sarerea kecuali eta dahareun mentakeun pangampura keur nu ngadaharna. Gusti abdi moal ka cicing ya dina beteng jelema ieu nu ngadahar-dahareun kami ieu kecuali Gusti ngahampura heula dosana. Tegasna jalma nu ngadahar-dahareun tina ladang muludan bakal dihampura dos. Matak ayeuna mun loba dahareun beakeun. Bisi tatangga can kabagian bagikeun. Kontong mikiran onin tong. Bagikeun ka tatangga. Oni mah geus loba di mah ngal peuting mawa. Bisi-bisi teu kabagian tatangga dapang goreng-gorengna dahareun nu dibawa ti dieu sedengkeun urang dia hayangeun. Goreng itu teh dahareun teh. Matak nanya oni mah ka urang disma, bagikeun heula. Tatangga lamun kabagian kakarak cenah teh. Heeh, daripada dituna di dieu tuh. Kakarak mun geus aya sesana sok dusan. Mun aya sesan ya mantong maksakeun. Hek lamun oni dahar teh pikiran deui aya baturna nu kudu dahar. Pancek hadisna kitu, hak seorang suami, hak seorang istri dari suaminya adalah antap imaha ida to'amta. Mun salakina dahar pamajikanna ge sarua kudu dahar. Mun salakina dahar jeung sate pamajikanna sarua kudu jeung sate. Lamun jeung daging di dieu dibere daging di daharna oni, wayahna pamajikan oni sing dahar sarua jeung daging nu didahar di dieu. Kumaha carana eta panitia pikiran, kumaha carana ameh pamajikan uing dahar sarua. Ngonah we di dieu ngadahar sate. Ari balik ka pamajikan kan ngomong cenah tadi tuang sate yang bawa sate ya teh. Heeh. Ning cenah teu mawa atuh ka dieu. Teu mere cai aing. Tah geuningan dahareun muludan teh dahareun barokah matak tong sok dinaonkeun teh. Tong disia-siakeun teh dalahar sing nepi ka beak. Sabab ameh barokah kana awak meh diampura dosa gara-gara ngadahar tina mulut. Osok cai dibawa kana muludan tara. Kunaon pangna cai dibawa? Haus. Dekeun, lain haus sungkul sia. Dawukeun, aya cai. Eta cai dibawa kana muludan, dibukakeun. Kunaon oni mawawa eta? Da ieu mah kudu dibuka hese. Matak ieu we nu muka. Bacakeun muludan di dieu teh. Falamma ana awana zuhuri syamsi risalati bis sama'il jalalati kharaja bihi marsumul jalil nakibil mamlakati Jibril. Ya Jibril nadi bi sairil makhluqati minal ardi was samawati bitahani wal bisyarat. Fa inna nural masuna wa sirrul maknun alladhi yujadu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was samaan kulluhu bi hadi lailati labatni ummi masrura. Aquluhu yatima wa tahir wa ahla baiti tathira ba'da zalan sutura wa istibsara wa zadal kursi wa ibata wa waqara wa amtalati samawati amar wa dajjatil malaikatu tasbiha wa tamida wa talila wa takbira subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tazalu muhtaru an wa min bari wa fadlihi la nihayati tamami hamli falam astada bihatul kubidi rabbil khalqi wa ta'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Tiupkeun geus dibacakeun teh kana cai tuluy inum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maralong kabeh. Teu lamun nginum kieu ditinggalikeun batur daek nginum mah. Tah geuning maneh mah daek, aing mah geus eueuh ka era. Udah mau balik eraan atau mal payu mau balik eraan mah reka panggung akan cenah atas bagian aduh kumanya abi mah isin wios ya amplopna terus aya wios biasa mau jantan abi mah teu kuat hayang modal da mau balik ke era payu ece kunaon cai dibawa kana muludan kunaon sok dibacakeun muludan tuluy diarinum teu diawurkeun. Naon sababna sabab nu tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi nyaurkeun deui wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in lamun eta muludan dibacakeun kana cai wa ma pamang syariba min dalikal ma'i sing sajalma nu nginum kana eta cai ladang dibacakeun muludan dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu gillin wa illatin bakal diasupkeun ku Allah 1000 cahaya jeung 1000 rahmat dikaluarkeun 1000 panyakit tina awakna. Hah? Engke we hayang mah inum ku maneh. Oh ya toh ngomong ti tukang. Ya bohong.
kudu bukti cenah ajengan ulah saomong-omongna atuh. Geuning cenah teh ajengan geus dibacakeun muludan kana caina tuluy diinum ku ajengan sorangan ning teu hurung ajengan. Kok cenah asup cenah 1000 cahaya 1000 sia cahayana oge ieu mah sabarawat sia. Kok cenah asup 1000 cahaya ning teu hurung ajengan cek aing teh lamun aing hurung eueuh rek kumaha atuh. Sok sia lamun oni ayeuna hurung eueuh rek ngomong naon. Erek kalabur rek cicing di dia. Oh geuning cenah makhluk halus tuh cek aing oge. Da teu mikirna hurung kana cahaya kieu wae. Maksudna hurung hatena teh asup 1000 cahaya 1000 rahmat teh hate jelema nu geus nginum kana cai muludan bersih tina sagala rupa panyakit hate. Beh dituna lamun geus caang hatena bakal loba nu mikaresepna. Geus loba nu mikaresepna bakal juljol rezekina. Jalma caang hate loba nu mikaresep. Jalma caang hate bakal jadi jalma nu manfaat. Jalma caang hate bakal juljol rezeki ti ditu ti dieu ti arah kidul wetan luhur handap juljol da kana cacaang mah sok daratang. Terus matak sing caang hat di antara caang hate teh nyaeta loba hinum tina cai mulut jeung ti antara caang hate teh deketan ajengan. Siap? Di antara nu matak nyaangan kana hate teh sing dareukeut jeung ajeng cek sacek Nabi alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sing dareukeut anjeun jeung para kiai jeung para ajengan sabab Allah bakal ngahirupkeun kana hate hartina bakal nyaangkeun hate ku ilmu ku hikmah. Terus ari urang dia sok narurut ka ajengan di dieu tara. Lamun aya ajengan YouTube deket datang ka dia sok daratang tara ngabring ti ditu ti dieu datang ku pedah aya ajengan tenar rek ngaji. Leres tapi kadang aya ajengan lembur ngajakan ibu pangaosan ayeuna teh mingon ka dinten naon pengajian di dieu ayeuna teh poe Jumaah ibu-ibu ngararaos ngaraos ibu teu daratang. Ori kajengan tenar mah diburu sajauh-jauh hayang ningali wani paeret-eret. Ari kajengan lemur tara di daratangan. Oh ajengan lemur mah atuh teu rame. Oh neangan nu rame. Judulna. Jadi judulna neangan nu rame. Ari ece gering didoakeun ku nu rame atau ku nu teu rame? Ece gering di imah. Boga penyakit. Bebejana kajangan dudina YouTube nusok diudag-udag atau kajangan lemur tatangga minta didoakan tah geuningan anu ngadoakeun mah nu teu rame. Leres aja tah geuningan anu ngabejaan rukun salat mah tinu teu rame. Tah geuningan urang bisa maca Quran teh apal idhar apal idgham apal ikhfa apal iklab apal mimpaeh apal madpar'i apal kabeh 14 na disebutan apal hukum bacaan Quran norolang maca Qur'ana eta teh geuning manfaat ti ajengan anu ceuk ece teu rame. Terus henteu oh ajengan oni mah anti YouTube oni ge aya dina YouTube aya oni ge dina YouTube leutik-leutik oge aya na YouTube nu nontonna teh paling 100 batur makan 100.000 oni mah 100 tah leutikan ge aya. Oh ini mah anti ajengan YouTube lain anti ajengan YouTube tapi ayeuna dilema di masyarakat ari ajengan nu kaditu diarudag-udag ka mana karep ajengan nu di lembur anu mamatahan 24 jam ngurus ka urang ditinggalkeun. Terus henteu sok rek ngaji ti ajengan nu YouTube mangga unggal peuting buka YouTube-na ngaos sing dugikeun ka hartos sing bisa diamalkeun ti ajengan nu eta. Tapi pepeje anu paling utama sing datangan ajengan anu cek urang teu rame di lembur keun da moal matak ajengan lembur ngabodor hareupeun ece moal dalin kalah lucu kalah sebel cah hareupeun ece nu apal tatangga teh hayo kikian ajengan teh di hareupeunna keur mingguan pantes henteu keur macana amplop lagi leutik engna naon riweuh kitu atuh. Terus aja tah geuningan ladang nitinu ajengan teu rame matak nitip ka urang lembur pinuhan ajengan naon pengajian mingguan di dia pinuhan. Terus pinuhan ek teu rame bae da lain rek neang karamean tapi rek neang kamanfaatan ilmu. Cek bapak ti haur kuning janten guru abdi nih lamun hayang pinter oni sing tekun lamun oni hayang manfaat ilmu oni sing takdim sing hormat kan geus mere ilmu ka oni
lamun hayang manfaat ilmu usolina, lamun hayang manfaat ilmu maca Qur'ana, lamun hayang boga turunan soleh manfaat tah bisa maca doana barudak urang sing hormat kanu geus mere ilmuna khusus nu aya di lemur urang sadayana. Leres rame mah nomor sekian, nu penting mah manfaatna jeung urusna ka urang sadayana. Abadi eta mah sepanjang hayatna di dieu di petempatan, rek diburuhan rek teu diburuhan eta mah tuluy naon ka urang mapatahan urang sadayana. Leres inget ece baheula keur ngahejah inget keneh ka guru be sin jer bis mim alif lam lam tadi jer mim lam jabar laha alif lam ro tadi jer hir bismillahir alif lam ro tadi jabar arro he jabar roh mim jabar ma nun alif lam ro tadi jer nir arrohmanir alif lam ro teh jabar arro jabar lohe ya jerhi mim jermi arrohimi sok tarabas rejang bismillahirrohmanirrohim. Terus nun ya jerni sin jersi ya alif jabar ya nini sia udah baheula mah harejahnya Kang ayeuna geus teu harejah teh da ieu mah metode baru, metode ikro baca langsung bahasa ayeuna mah kitu keun bae nu penting mah barudak bisa maca nu paling penting adalah sing hormat kanu geus mere ilmuna ka guru urang sadayana sing taraktim urang dieu barudak risma matak bisa saroleh aranjeun teh sabab aranjeun teh pernah leupas sareng aranjeunna. Lamun hayang istiqomah solehna tuluy sing neras-neras deukeut sareng guru urang sadayana nu aya di ieu palemuran. Terus nu itu mangga dijugjug nu jauh mangga jugjug tapi pepeje anu di dieu ku urang sadayana tuturkeun nepi ka TCF Yuswa urang sadayana ameh manfaat ilmu urang sadayana. Kunaon pangna kudu deukeut jeung ajengan sabab lamun deukeut jeung ajengan bakal ningkat keimanan jeung katakwaan ka Allah. Lamun geus ningkat iman jeung takwa ka Allah urang sarerea bakal bareng jeung guru urang sadayana di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Urang ngahejah heula jeung inget-inget perjuangan urang baheula keur ngararaji. Minta izin untuk pergi ke musola itu, ma tolong izinin bertemu sama kawan-kawanku, ma minta izin lanjutkan pelajaran kemarin, ma tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Sajimha Allah Tuhan kita semua Hotel darojai sin shin dari yang kaya sampai yang miskin alif bata sajimha mari kita tingkatkan takwa Hotel darojai sin shin masuk ke surga ya bilang ngajarin kita harus jadi orang mukmin kan mak yang ngajarin Islam itu hak wal yakin alif bata sajimha Allah Tuhan kita semua khoda darojai sin shin dari yang kaya sampai yang miskin takwa hoda darajai sin shin masuk ke surga ya bilang amin.
sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bata sa jim ha, mari kita tingkatkan takwa. Hoda jaro jai sin shin, masuk ke surga ya bilang amin. Amin. Amin ya robbal. Mun hayang asup surga tuturkeun kieu, tuturkeun ajeng. Lamun cek ajengan ayakeun muludan, ayakeun muludan. Mun cek ajengan ngaji, ngaji. Tuturkeun, tuturkeun, tuturkeun. Si ingat pesen ti Oni, tuturkeun ajeng. Tapi tong salah paham, kok cek emeh, salah paham cek emeh. Itu ajengan dari ka dapur, nuturkeun cek emeh. Nah atuh ih nutur-nutur wae atuh ka dapur. Can abi maik nuturkeun ajengan. Cicing aing hayang modal ka WC nuturkeun. Nya cenah kumaha ajengan ka mana wae ajengan abi maik nuturkeun. Eta cek emeh salah paham. Cek emeh lain nuturkeun ka imah. Tuturkeun papatahna. Lain tuturkeun ka imah atuh. Ngeunah atuh ajengan ditutur-tutur komo ku parawan. Barudak Risma nuturkeun alah. Eta mah moal dicarek nuturkeun lagi. Aduh, cek. Ya ladang nuturkeun para kiai, urang sadayana ayeuna aya calik di pangaosan. Alhamdulillah, ya berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing beuki ngahiji hate urang sadayana. Nu paling utama ngahiji hate. Didikan memperkokoh, mengkokohkan persaudaraan. Urang mah da geus teu kudu kitu, da geus ngahariji ieu. Ayeuna mah ngahariji kieu. Tingali ayeuna geus erek pilkada. Mudah-mudahan masing kieu de keneh. 5 calon teh kahade tong sok dibawa ke pengajian, bajuna kopeahna tiungna tong sok dibawa ke pengajian. Lamun geus dibawa kadinya silih delekan sia komo keur salatna geus moal baleg merek salat dipilih. Wah ieu nomor 2 ieu nomor 1 aing ieu pasukan nomor 3 belah dia aing geus moal ka dia balik deui imam lagi cenah tuh nomor 1 teu baleg. Geus moal bener lamun dibawa ka masjid. Geus buka atribut teh. Ka masjid mah buka atribut. Kana pengajian buka atribut. Terus ameh ngaharijikeun, ameh teu silih delekan. Keun we eta mah engke we dina waktu di TPS. Urang nomor 1 itu nomor 2 keun bae. Nu penting satu tujuan. Da kabeh ge nu 5 teh sarua anak terbaik di Tasikmalaya. Terus mata kaparilih ge ya teh adalah generasi bangsa anu terpilih anu 5 teh sararae tujuanana sarua keur Tasikmalaya. Urang nu dihandap tong parasea sok we tuturkeun nurani cek urang lain cek duit sih tuh dah cek duit kabeh sia ieu komo awewe nya dina sirah teh duit bener cek sok sia lamun salah kita boga duit erek di deketan tuh sia teu mikir ngajawabna ge moal cenah ya bisa salakin teu usaha saminggu teu usaha teu ngadeukeutan ece malam Jumaah wae mah coba jadi naon mah wae atuh kita malam Jumaah mah cek satu malam Kamis nemalana sih eta mah kan satu mah itu barudak geus sarare kudu dihudangkeun kitu ku aing eta cenah nemal wae sanes dihudangkeun pan cek ajengan can malam Jumaah teh sae malah gua duitan capek hareudang cicing molor pengagangku molor nyaan astagfirullahaladzim eta awewe kina-kina salah kina teu boga duit da molor atuh salah kina teu usah teu boga duit kalah beuki lieur kana hulu teh dengekeun si awewe lalaki malah mun teu jadi geus direncanakeun sok jangar kana sirah teh kita salah kieu anas geus nginum jamu 2 gelas aing geus persiapan geus manteng-manteng ya der teh teu jadi gara-gara teu boga duit ditojer ku pamajikan eta lalaki teh teu bisa hees atuh hayo we kakatuhu kakenca turun tina ranjang ini KWC bulak-balik we ngompol nyetel TV kalah geus bosen kalah tamat cerita na TV geus beak na TV geus lieur ningali HP dina HP aya nu aktif keneh di deuleu teh dina status teh wah cenah euy nah mantan cenah aktif keneh mantana aktif keneh geus teu baleg ya langsung atuh di komen ping tah sia sareuri nu arosok mah eta lalaki nu keur lieur teh der teh kalakah naon kalakah hubungan deui nu jeung nu baheula CLBK cinta lama bersemi
cenah teh acan kulum muhun pung cenah teh nyeri mastaka ieu teh aduh atuh cenah wios cenah pami nelpon aya ngajak telepon eta salaki urang teh anu teu bisa hees nelpon wios cenah mangga da abdi ge kaleresan cenah nuju hese nggak saya cocok eta mah telepon teh nelpon aku mah sih teleponan yang ini aku kekasihmu yang dahulu yang ini aku jangan engkau ragu yang sayang aduh sayang jeung kabogoh mah yang mantan teu apa lu pamajikan geus ngajegan hees teh geus kieu we tukangeunana urang keur nelpon Astagfirullahaladzim, luas senanya iya tuh ngoro luas wae dasar satpol pp itu satpol pp gak ada luas wae atuh naon atuh eta sayang sia jeung saha ain sayang ieu ngaranna di dieu salah nulis ieu teh tukang galon di ngaranan sayang ku teh poho sayang tukang galon duh sia tukang galon jam 2 mah nya sia hirup keneh bohong sia ka dieu kan ditinggali teh ku pamajikan oh bener kamar awewe manya tukang galon sia kieu sasia ieu sebenarnya saha sia ieu teh cenah mantan abah heula atuh cenah kunaon da ulah pegat silaturahmi atuh cenah ate atuh ieu kunaon aslingkuh abi teh kurang naon atuh kurang naon eta salakira mendingan halo guys halo besti semuanya kurang naon pok teh aing teu bisa hees sapeuting pok teh cenah kurang naon eta kurang naon aing teh lieu ciret bisa hees derkal molor atuh heudaan atuh boga duit atuh oh neng kudu boga duit dengekeun kanu lalakina kudu naik ka ece tapi kudu boga duit heula dengekeun sia ari di dieu aya angkutan kota ngaliwat ka dieu henteu aya angkot ari angkot naik angkot kudu mayar atau teu kudu lamun teu mayar daekeun angkot mawa urang moal tah dengekeun si angkot kawas angkot teh kudu mayar naik teh leuheung sia angkot belah ditu mah tuh aya jam 2 hirup keneh jelema teu make tiung teu make naon buk meuni laluis ya bara rodas kulitna teh sia eta mah dagang unggal peuting barade susu surabi haneut naon da ngaranna nu kitu naon jab malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua walau tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lay panggil aku si Jablay apal ece Jablay jamu be aku lalai ece Jablay mah si eta mah moal daekeun ditaekan ku lalaki lamun eueuh duitan jadi lamun aya urang Ciwa Asmandi urang Sukajaya salaki namun rek naik kudu aya wae duit berarti si eta mah lain pamajikan si eta mah dengekeun sia Jablay kudu aya wae duitnya pan geus teh baheula pas eukeur akad Ridho cenah wios nama harna sakieu wios Ridho seperangkat alat sholat wios masing pulpen nungkul ke wios pulpen nu penting mah abi mah cenah jeung aduh sigan heueuh tapan geus perjanjian sing calalager tukang ngararaji rek boga duit salah kita boga duit rek gering rek cager boga kahayang tong harares lamun haroream ngomong di awal kene abi teh geus capek gegero geus capek nyeuseuh geus capek ngistrika abdi teh ayeuna malam Jumaah bisi hayang mah sok we buka ku sorangan tutup ku sorangan abi mah bade bobo cicing sia barudak Risma dateng ngararti matak barudak marlong naon itu cenah ngomong kenal naonnya cenah ieur kana huluna weh teu bisa seurih dah teu ngarti da can nyambung matak gerak karawin sia baru kaburu kiamat sing para rayu barudak Risma teh amin ya rabbal insyaallah barudak Risma saroleh generasi saroleh bakal jadi aristri jeung saha suami anu saroleh saroleha amin ieu berkah tina maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ayeuna tadi di awal ku sholawat, ayeuna urang sambut baginda Nabi supados keberkahan datang ke Ciwas Mandi. Amin ya robbal alamin. Nalika Nabi lahir dina mirqatul mahabbah, palamashtadda bihatul qubi idni rabbil khalqi wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'andahul badru fi tamami. Sok ditulikeun mahallul qiyam. Urang ngadeg lu cangkeul, mudah-mudahan sing jadi ubar ka cangkeul. Amin. Nu baroga panyakit sing calalager berkah sholawat mahallul qiyam. Sarangan ku barudak risma nu saroleh. Sadayana, mudah-mudahan orang kenging syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.